Panglima, satu eta nini. Teuing kapan anjir ya? Sok pisan eta nini. Di siapa? Manya tuh ka aing. Pasti ate pengawal urang. Mah heureuy atuh sautik mah. Urang resep-resep teh main game jeung si Ajril. Tuh bantuan geuwa bisi ngamuk mau. Jil. Di siapa nyebutkeun mau ka aing Ajril? Apa aing mah macan? Eta Panglima, komandan maneh macan cenah. Geus lah kendae harap maklum we. Atuh mah ayo dibantuan dagang acena. Tak itu bantuan urang ya dagang Aceh. Oh mah siap mah. Jil, urang dagang acenya. Oh atuh sing payu. Siapa yang ngebuat teh malah membawa teh. Aceh. Anak muda, arek mau lihat Aceh. Anak muda. Aceh. Hei, anak muda, arek moal Aceh. Anak muda, Aceh yuk. Hei, anak muda, ai siga budak henteu. Aceh. Mah, kurang si anak muda nih tuh mau lihat Aceh. Sentaknya sekali. Hei, anak muda, Aceh. Panglima, mak, tirahan dia mak. Tiraha, aing mah digejari ti kono. Teu dapat ngaliuk sia teh. Heeh mak, hampura mak. Tadi tak bisa terlalu fokus mak, ngabalasan si sayang. Duh, mak, hampura. Ai Aceh mah urang boga mak. Boga di mana maneh anak muda? Boga tangkalna ge henteu. Ih, mak, urang mah teu boga tangkal lagi. Urang mah geus boga ti orok mak. Di orok. Manya di orok boga rambutan. Ya heuh atuh mak, urang mah ti orok geus boga rambutan mak, teu kudu boga tangkalna wae. Tah, si Panglima ge mak, bogaeun rambutan. Panglima, ari kitu maneh boga rambutan ti orok. Betul boga mah orang mah. Anak muda, naon tuh maksudna? Lah, manya teu ngarti mak, da urang sok dibawa unggal poe ka mana-mana milu. Milunya. Oh, ciki kuntul. Begitu-gitu dibahas ya mak lah. Oh, sugan teh naon anak muda. Nah, betul mas, seperti itu siki kuntul teh. Urang ieu boga dua siki mah, aya rambutan mah. Ah, sia. Rambutan eta mah pahang. Pahang, mage beuki meureun. Tuh halayang aing meuli Aceh hasum kitu. Urang mah teu beuki nu kitu mah. Beuki sote tatanggana. Ih, maneh. Malah dek, aing mau lihat teh buru ya, aing stangkeun. Udah tah tetanggana si emak beuki cenah. Embung Panglima, Aceh hasum kitu dijual atuh mak. Adak dijual sote butuh duit. Jika tu nginjam heula anak muda 100. Angger we si malabik ujung-ujungna duit. Aduh, wah. Teuing maneh koret pisan anak muda. Ayo Panglima. Oh, ayo mah. Udah naon mama, Aceh nu kieu dijual. Maneh sia mah ngomong kitu. Ayo sok didagang deui. Oh, tuh ayo. Ari maneh anak muda? Di foto teh meni lila-lila teuing. Geus kieu teu daek bret. Geus kieu nya urang makalah cangkel pusing aing mah. Oh, yo, ini kayak si Roman suku urang, lila-lila teuing atuh cekrekna. Nah jadi nyalahkeun urang ieu. Tuh salahkeun mah HP-na, nah jadi ka urang. Udah maneh anu ngatur nah suku urang kata kram. Wah, tuh pira sakit itu meni kanyat keram atuh mak ah. Lain teu pira pan urang mah geus kolot geus nini. Jadi cangkel engkram iya ya. Keram mak lain engkram. Geus atuh ayo mak, ayeuna mah manu dihareup ya. Nu dipotona urang ditukang si Panglima. Sok ah, ayeuna bagian urang dihareup ah. Oh, sok mak. Ya mulai deh. Hah? Mulai deh. Heeh. Oh, gitu. Siapa pencatatana? Alhamdulillah, tapi pas cekrek, aing cangkel-cangkel ge. Ya anak muda. Panglima, anak muda, salah tuh.
wae. Kemana kamu teh? Nah kemaran gini eueuh. Astagfirullahaladzim. Gampang nyiksa aing mah. Tunggu disiksa wae. Kayak naon ieu si Sidik ka WA euy. Anak muda, yeuh. Wayahna urang. Jumlah duit 100 yeuh. Racing bis mingguan aing yeuh. Bayu tulungan ekspor motor. Si Sidik lawan dirasa lo sos minjem duit ka aing. Sidik mana? Tuh Sidik lah. Eta usaha di wae. Ampun teuing. Si Burik dia naon si Burik? Anak muda, yeuh ngejem Malaya ieu 100. Sing jajan ya aing. Duh hayang jajan yeuh. Ay si Burik anjing aya kolotna minjem duit ka urang jeung jajan. Kalau dirasa eta si Burik euy. Aduh, ai. Aing teu kaur pisan keur nyetelkeun gitar ieu saha deui wae. Tuh si Marabik. Anak muda, yo pinjam duit heula 100 isuk sore digantian. Ieu si Marabik kada pinjam duit ka aing pinjam dulu 100 Oh wah Marabik, oh wah duit ge teu boga. Hayo we pinjam dulu 100 ah. Oh wah. Aing mah kan maraneh teh usaha si Sidik usaha, si Marabik usaha. Si Burik, aya bapak indungna. Aduh, aing mah nginjem duit ka aing teh usaha. Aduh. Mang dirasa aja mah. Apa? Aya naon deui wae maneh panglima geus nyarnyuk kitu, geus urang seuri aya naon? Anak muda, kuan teh pangabutuh ka maneh. Lah, mung aing mah hoream nulungan ge. Apal maneh pangabutuh ka aing terek naon? Moal aing balik ah. Anak muda. Nah, tetah ini si anak muda. Urang ka dieu gen aya pangabutuh. Lagi njem sarung. Ayo nantu anak muda, gua kirewek wae. Yeuh, Mak, urang teh ka dieu teh ka amater lagi duit gini basa mah nginjem 200. Urang itu mah butuh pisan jeung nebus HP ka konter, Mak. Duh, dah anak muda ai 200 mah. Mak, kumaha ieu urang itu butuh pisan jeung nebus HP ka konter, Mak. Nama maneh teh keur butuh. Tapi ieu aya 100 mah ieu, rek dibawa ieu mah. Si emak, mayar ge meuli dicicil atuh, Mak. Ari maneh sakitu genan bayar dicicil oge daripada henteu mayar. Lah tuh orang mau dicicil nih 100, orang mah langsung kurang 200. Geus ah tiheula urang geus HP ka konter. Dulu eta si anak muda duitna ragrag. Hei anak muda. Anak muda hei ka dieu. Aya naon sih, Mak? Aya naon deui? Aya naon deui, Mak? Kumaha? Dipikir-pikir mah asa teu tega ka maneh anak muda. Ya we 100 deui dilunasan lah. Si emak naon dirasa aing tadi atuh mah lunasan meureun urang mau bolak-balik. Lah resep atuh ngagawekeun maneh anak muda. Tong gawekeun cenah. Urang teh tuh banyak. Bye. Bye deui. Lah puas aing mah anak muda. Lu penting mah urang untung 100 hutang lunas. Jadi urang euy nebus euy HP ka konter. Kek. Tadi mana euy? Loh. Ini 100 di ka mana ieu ah? Aing euy ragrag beureun. Aing apes ieu duit si Marabik. Aduh.